Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui pamirsa sareng simkuring ti channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris medar babad Sunda misteri dina judul Nu Marakayangan. Pamirsa carios ieu diropea tina Facebook kenging seratan Inomisno. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Supados tiasa mintonan dongeng-dongeng anu engal ti ieu channel. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang ngawitan babad Sunda misteri dina bahasa Sunda anu judulna Nu Marakayangan. Wilujeng ngadangukeun. Upama disebut campakareuma teh henteu mencog tina kanyataan. Memang pikeun mojang nu aya di sadesana nu pernahna di lamping gunung teh lilis pangmencrangna. Moal aya nu nyangka pikeun nu tacan wanoh mah yen lilis teh mojang ti pasisian. Atuda tina dangdanan nepi ka paripolahna geus bleg mojang kota teu arek kitu kumaha. Kapan lilis mah kuliah, ayeuna geus semester 4 di Fakultas Pertanian. Lis, geus aya di mana? Tanya Selvina, sobatna tina HP. Keur dangdan keneh puguhan. Walon lilis bari tetep diwedak. Geus aya di mana, Lis? Sora tibeh ditu beuki tari. Beres tina, ayeuna langsung indit. Geus pamitan ka indungna mah tuluy muru pangkalan ojek. Ngahaja teu make motor, ambeh isukan balikna dianterkeun ku Panji. Lanceukna Selvina. Turun tina ojek, jalan gede teh karasa jempring. Lilis tacan nyaho mun jambatan Cihaur tadi peuting ambruk alatan kaleled banjir. Jadi teu bisa dilewatan ku kendaraan. Dajeng nyana meh hampir sajam Lilis ngajantreng di sisi jalan megat elep taya kendaraan angkutan anu liwat. Akhirna Lilis ngarasa kesel. Bari panon mah manco tepi kajauhna ngarepkeun sugan jeung sugan aya angkutan umum ngaliwat. Lilis jadi rada giwur hatena barang netep ka langit ngadadak ceudem. Bisa-bisa kapegat hujan ieu mah ceuk pamikirna. Keur kitu beh ditu bat kurunyung nyurubuk mobil ngadeuketan Lilis. Jajaka ganteng someah naker langsung padu teuteup. Bade ka mana? Kersa sareng. Jajaka teh nawaran jasa imutna ngagantel. Bade ka rerencangan nuju megat angkutan. Lilis ngawalon rada guguk. Hari Neng. Nah teu uninga sadaya mobil umum jalanna dipengkolkeun. Moal aya nu ngalangkung ka dieu. Kapan jambatan ambruk? Mangga mending ring ka abdi. Hayu urang hijabkeun dugi kanu dituju. Hatur nuhun. Mangga we teraskeun. Hayu Neng, katimbang ngosong abdi nyerangan. Kersa angger jeung imutna. Lilis teu ngawalon kalah neuteuk beungeut Jajaka. Jajaka males imut. Sabios bilih janten ngarepotkeun. Henteu atuh Neng, abdi ikhlas. Abdi sanes jalmi jahat. Sae hartosna Neng teh waspada. Hayu Neng.
ajak jajaka kitu teh bari mukakeun pantau mobil. Hatur nuhun. Lilis ngawalon jiga tandes. Padahal hate mah merean pisan. Upami neng percanten mangga iya kunci mobil. Sok neng nu nyetir. Biasa nyetir kan? Mangga iya kunci tampi. Lilis unggek ngadadak leah. Bet daek narima kunci. Gening pitulung mah teu disangka di mana datangna. Bet aya jajaka meni bager-bager teuing jaba kasep deui. Rasa bunga ujug-ujug ka rasa ngarungkup mana. Eukeur mah eukeur, Lilis teh keur membeujeuhna resep nyetir. Panji nu ngajar nyetirna nepi ka lancarna malah geus wani kanu jauh sagala. Turug-turug ayeuna aya jajaka anu bager kacida jaba sagala rupana leuwih ti Panji. Beuki mekar hate Lilis. Cetrek mobil di starter meh teu kadenge suara mesinna. Oper gigi lalaunan terus nincak gas bileuyeung maju. Beuh mani ngeunaheun kacida. Saliwatan Lilis bisa nebak yen mobil anu disetir teh lain mobil murahan. Jajaka netep seukeut nu nyetir bari toleh ngagaris imutna. Hebat lah, ceuk jajaka bari gogodeg. Naonna anu hebat, Kang? Tanya Lilis bari ngareret kanu nanya. Nyetirna tos tapi pisan. Lilis sembunyi kikik, hatena beuki bunga kacida. Ret deui ka jajaka padu teuteup. Aya nu nyulusup kana sawangan, endah kokoleaban, nyeuhkeun sangkaan goreng. Lilis jadi yakin yen jajaka nu boga mobil teh lain jalma jahat. Nu mimiti sanggup ngagoda hatena. Panji mimiti dibanding-banding. Jauh, tangtu menang keneh nu boga ieu mobil. Aya hal nu aneh, nu teu matak jadi heran pikeun Lilis. Sepanjang jalan nu dilibatan teh bet kosong molongpong. Taya ngarasa amprok jeung motor atawa jeung papada mobil. Estu jalan teh jiga nu ngabulungbung. Keur jalan gede anu blasna ka jabatan Cihaur mah kaharti upami aya kendaraan sejen ngaliwatan teh. Tapi ingetan Lilis bet tetep kadinya. Nu jelas mah Lilis kalakah beuki nancep gas. Atuh mobil teh beuki ngablesat. Luar biasa. Ceuk jajaka muji. Ospas janten pembalap ieu mah. Lilis asa menang pamuji, atuh mobil teh beuki bangtung. Palebah pengkolan jalan anu brasna ka imah selfina. Lilis teu ngalaunan mobilna. Jiga teu inget kana icilakaeun. Tapi angger Lilis teu ngarasa hemeng. Padahal ti pengkolan teh imah selfina ngan ukur kehalangan ku 5 imah. Tapi dumeh ceuk rarasaanna mah asa jauh keneh ka anjog. Breg hujan angin mani ngagebret. Jalan liliwatan meh teu katembong. Tapi angger henteu mangaruhan Lilis. Mobil terus mangprung. Ade Neng, sing hati-hati ah. Moal, Kang. Piraku da mobil canggih sanes. Walon Lilis teu ngarasa inggis. Abdi mah ngawartosan bilih cilaka. Teu kedah rempan. Ih, arina naon teh. Hawatos kan Neng bilih ngalaman nasib jiga abdi. Nu cacarita teh kadenge jelas. Akang parantos kacilakaan? Sanes kantos deui. Nya kitu, dabongan sorangan. Omat
ulah ngalaman nasib tragis juga abdi. Tragis. Bari ret deui ka jajaka menileleb. Nah neng hoyong kitu ngagaduhan nasib juga abdi. Gara-gara kolot hirupna sarwa aya. Dina gaya hirup zaman kiwari mamah sareng papa ngagaduhan jalan hirup sewang-sewangan sami-sami bejad tepi ka abdi tara katalingakeun. Dina kaayaan kitu terus terang abdi jadi ngancrud, abdi jadi pacandu obat-obat terlarang, minuman keras, pokona abdi jadi pecandu narkoba kelas berat. Hirup abdi diwawoi teuing, nyaantukna abdi jadi kasasar kaguha peteng nu poek mongkleng, sabu-sabu suntik morfin geus jadi kalangenan nu ngabaku ngabaju. Oh gitu. Manawi akang ayeuna parantos uih deui kana jalan anu leres Kang. Mun tiba heula abdi ditepungkeun sareng Eneng tangtos hirup abdi moal kadungsang-dungsang hanjakal tepang nami ayeuna. Akang teu acan telat. Saumpamina akang bade ngaleuleheungkeun abdi moal kaabotan Kang. Jerger gelap lir melah bumi karasa bet jadi Ambon sorangan. Lilis jadi tewani deui ngareretan nu boga mobil nu nyarita teh bet jadi kalepasan. Cacak jeung Panji oge nu geus rada lila ngayakeun hubungan tacan kungsi balaka pikeun ngedalakeun rasa cintana. Akhirna Lilis ukur mainkeun setir bari panon mancok hareup nembus kaca mobil nu rumeuk. Tapi masih keneh hemeng sok sanajan jalan nu rek diliwatan teu atra ku gebreta hujan, mobil teh terus mangtung luhureun jalan aspal kalayan angger. Lilis teu ngarasa inggis. Nyaeta Neng, hanjakal kacida. Hapunten abdi Kang, parantos kumawantun. Ceuk Lilis ayeuna mah teu wani ngareret kanu ngajak nyarita jadi nataku era. Neuneuh Neng neuneuh hate ngan hanyakal ulang ni nemangkeun nina ayat ieu. Jadi rada samar-samar sora nu ngajak cerita teh. Jadi semu ngosom disangka Lilis mah jajaka teh ngajak heureuy. Kitu teh mah ngomongna rada diirung-irung, ngirung hartina mah. Aya nu kayungyun, keur kaset teh humoris deui pikir Lilis. Idi soanten akang janten lucu. Ceuk Lilis bari angger teu ngareret. Puguhan Neng mah ulah ngalaman nyilaka nya abdi mah saolah-olah ngeunuh ini mangga we ku Neng emut akang teh hanita tos untik morfin namirsa overdosis teras miur nyetir mobil ieu. Hah? Leles Neng, ieu mah teu mohoong. Leles ieu mah nganyanyian nu mimani akang nganyalakeun mobil teh harita nu di kieu nikna ngaayaan teu sadar. Akhirna akang nampak tangkal di jalan nya akang nepi ka nyanyi kieu. Lilis ngagebeg, mobil karasa ngagibeg. Barang red kanu boga mobil nu diajak nyarita teh geus robah jadi rorongkong sabeuleuk geunyeur.
dina kaayaannya rande. Dina kaayaan kitu ramo-ramo Lilis lepas tina setir. Nu satuluyna mobil kalasa satarikna ngeleong kabeh sisi. Duka dengar naon, Lilis kaburu teu inget di bumi alam. Mangsa rebun-rebun, Lilis kapanggih kudu balik ti pasar, ngajoprak handap bentang kacaringin nu umurna geus leuwih ti setengah abad. Dina kaayaan kapiuhan, pakaianana jebrug keneh, peuntaseun pisan imahna selfina. Si horeng eta jajaka kasep nu kanu mobil teh nu kungsi cilaka dina mobil meh dihareupeun imah selfina dina sababaraha waktu kaliwat. Pemirsa, rupina mung sakitu, mangga mudah-mudahan tiasa dicandak nu saehna ku urang kanggo pibekleun hirup urang kapayun anu awona dipikeun oge mugia sing janten eunteng pikeun kahirupan urang kapayunna. Simkuring nyuhkeun dihapunten dina samudaya kalepatan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.